Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau orang rajeng kendai dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Beurit Bodas bagian anu ka-8. Mudah-mudahan bisa ngahibur palawargi sadaya. Mangga wilujeng ngadangukeun ulah hilap ditekan tombol subscribe-nya. Hatur nuhun. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Matuh acara teh para wargi manggil ngadinten ras aya kitunya. Hiburan di studio kamu para wargi Mang Jaya sareng sapara kanca Mang Jaya di antawisna nyata operator anu nyarengan siaran dina danget ieu ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya kitu. Atuh lian teh eta nyata pengarang nu karesan pengarang ayeuna teh Watatang nu nyarengan Mang Jaya. Ngahaturkeun nuhun Mang Jaya nuju ngabantun carios nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Sakumaha kauninga ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-8. Mitra kaum dangu mangga urang teras kedehan sadongeng harita mangatma sareng Osmon sareng sapara kancana nyaeta ngaberantas beurit para wargi ulah sieun-sieun ayeuna mun beurit di sawah berantas we lah tong asa-asa ulah sieun beurit siluman ulah para wargi ayeuna mah ulah sieun beurit siluman beurit eta beurit kitu berantas ku urang narek diracun diempos dibah dialah hiji-hiji wacana kieu Mang Jaya cenah lah ngalaburit mah bebari cenah kitu. Kumaha cenah carana? Eta cenah beurit anu bekangna tewak kitu. Geus kitu kumaha cenah? Aya ngobrol ka Mang Jaya ceuk Mang Jaya teh kumaha teh? Ih bebari cenah beurit bekangna tewak. Terus eta teh bulu eta non teh buluna cabutan kabeh. Pan buligir teh cenah kitu. Geus kitu kumaha? Engke beurit jaluna naluturkeun cenah kitu. Ya ampun. Eta beurit pikangna ditaranyangan cenah para wargi aduh buluna dicabutan dikerik beurit jaluna kena luturkeun kabeh cenah kitu aduh ampun ya mah sigana model kitu ulah diturutan ulah ieu mah ngaranna ge guyon ieu batur Mang Jaya ngobrol kitu newak beurit pikang eta mah beurit mah gampang cenah loba beurit jalu beurit pikangna da beurit teh beurit pikangna ge pasti naluturkeun deui lantaran beurit jalunya nuturkeun beurit pikang nu dieu taranjangan teh beurit pikang nu sajian naluturkeun eta cenah rek eta ngarweng maksudna mah timuruan gitu meureun nya kitu tinggal newakan geus itu hiji-hiji cenah kitu lah narek ditakola dibantingan cenah kitu diketrokan wah kumaha we carana asupkeun kana karung enteng lewak beurit nu kitu ai dongeng nu pangenteng-enteng we gati dong dongeng enteng Mang Jaya nyebatna ke dongeng enteng atuh para wargi nu pangenteng-entengna berarti dongeng para wargi sadaya kitu lagi sprak kana lampahna wada beda ate dongeng mah enteng mun geus dilampahkeunana jadi agak abot kitu
manga urang teraskeun model nu nyaritakeun tina urusan sagarupa ge aya dicaritakeun mah enteng kitu namung tos dilampahkeunana abot ai tadi mah ngasana ge guyon namina ge guyon ngan eta upami dilenyepan ku urang memang aya oge para mitra tiasa ku urang dikembangkeun kitu teh nyaeta dibudidayakeun disebar dikembangkeun maksudna cenah bidang ieu jigana ieu asup ya kana masalah eta cenah kitu ya tadi para mitra beurit yang kitu nah kumaha we carana wa ayeuna mah nah beuritna hiji ditewak nah dibere panyakit kitu pan ayeuna perang panyakit kitu beuritna dibere panyakit tuluy saparaeh kabeh tiasa oge para wargi sadaya beurit jeung beurit teh pagiling gisik terus nimbulkeun panyakit ka beurit sejen supina upami ditalungtik bidang eta mah tiasa oge kahartos para wargi teu kudu dikerik buluna teu kudu dicaranyangan teu kudu tewak beurit terusna kumaha we sangka nyebar penyakit kitu ya para wargi contohna aya hiji alat anu memang tiasa nimbulkeun suara frekuensi teh kadenge ku beurit tungku da upami eta suara eta alat disimpen da weuh nu nyalampeurkeun atuh beurit teh kitu mung eta areana sakedik paling 10 meter atau 5 meter paling oge nganjir kudu loba meureun kitu dipasang sareng di sawah kedah ngol listrik aduh sampai dipasang anu maling manten geus dipasang teh leos anu maling manten kumaha carana mun ditungguan di Mang Jaya tah jiga tungguan mah hebat ya para wargi dijaga unggal peuting kitu teh mangga para mitra nyangakeun kumaha tarekah urang dina ngoni ngalawan beurit ulah nepi ka urang elek ku beurit antuknakeun macen lah antep ulah dugi ka kitu mangga para mitra sadaya kamari ku Mang Jaya disebatkeun ngawitan pisan ngadongeng naon sababna beurit mah habu kumargi musuh-musuh beuritna tos laleungitan di antawisna orai tos teu aya atuh cenah eta bueuk tos teu aya para wargi sadaya nu sok ngahakanan beurit teh bueuk teh sok ngahanan beurit bueuk teh tos daraya ieu nama tah eta musuh-musuh beurit anu tos daraya orai ge tos susamenak kitu namun pemisir orai sawah di sawah teu para mitra beurit teh teu patos seueur teuing kumargi dihakanan sakedik dituntut kitu mangga urang teraskeun ieu dongeng supados ulah nyangkolong teuing kana waktos ieu jadi soal beurit atuh da ngawitan ku beurit geus panjang harita para mitra Osmon teu hararese manyur kadut nu dieusi ku beurit curulung teh minyak tanah setengah botol minyak lantung dikucurkeun kana karung nu dieusi ku beurit harita ku Atma disunut karungna di sisi kebon awi keretak kurung atuh beurit di jero karung disaradari citing gurubung kawasna bae moal teu tingat kalaprek tamenan satu panasna diduru nyaan diteang kana kitu nama Atma kacida luasna kacida telengesna ngaduruk beurit aya kana 30 sikina tapi kabeh gegeheng eueuh nu hirup hiji-hiji acan atuh geus paraeh mah terus dipicieun kasolokan disodok ku singku sedeng maesah pamajikan Mang Atma bati hatewe nyarek mah teu wani da geus nyaho kana adat pangadatan jadi salaki sok harung gampung omongan geus ngaduruk beurit mah kalacat ungah ka imah alewoh cacarita kanu jadi pamajikan nu keur ngajajentul di dapur wah puas deuk mah euy aya meureun 50 welak mah teh si monyong nu beunang oge nu paraeh di ditu di pawalatak jaba bieu nu hirup-hirup didorok jeung karung-karungna di kebon awi keun sugan geus kitu mah rada aman pakaya teh moal loba teuing nu ngaruksakna samala isuk mah kabeh tatangga urang rek moro di ka sawah cek Mang Atma laporan ka pamajikanana sedeng pamajikan mah teu ngomong sakemek-kemek acan leos we ka jero nutup-nutupkeun jandela sabab geus magrib harita teh samala geus aya nu azan di masjid bareng harita ngagayuh ka malam Jumaah kirawan Ci Isa Atma sabada tas ngopi tuluy gogoleran di samak ari mah esah pamajikanana geus ngampi ka kamar samala geus ngedeng sabab capek tas barang gawe nyiksikan sampe gaplekan aya kana satolomong dipigawe ku sorangan sampai gaplekeun para mitra sampai gaplekeun heuleut setengah jam waktu Atma keur gogoleran panon geus mimiti ceuleuyeuk pitunuheun geus datang heuai merelek aya kana 4 kalina korejat Atma hudang ngalitikan lampu tempel anu ngait tina tihang pantok kamar goledag ngedeng deui kakara gerek kreupisan di dapur kadenge sora nu ngaguru prak atuh Atma ngorejat di hudang ngagegero pamajikanana mana ari panto dapur geus didulakan acan biasa dan ngaguru prak di dapur geuning cek Mang Atma tapi nu digegero teu nemalan-nemalan acan da pugu geus sare ngagebra tampola nah nini wayak ieu geus sugan si serong we teh mah jelema teh
Pokna deui ngoloyong ka dapur bari mawa lampu tempel. Red kana panto katingali geus ditulakan ku rancatan. Tapi di dapur eueuh nu muraga eueuh naon. Gerendeng Atma ngagerendeng sorangan bari duak dieu. Naon cenah guru prakenya sada nu murag. Bengok beurit kitu. Hanya beurit kana boboko kejo mah. Da digantungan boboko dieu. Digantung boboko ge jeung toya-goyagan deui. Kitu gegerendengan anak Atma tuluy ka jero bari ngaitkeun paku dina tempatna. Gek diuk bari awak dibubuligir teu di kaos-kaos acan. Ceg kana dompet bako tuluy ngaroko bari nangkep tu urang nying hareup kana lawang kamar. Nu dihalangan ku lawan hordeng ting haralob ka tabaku angin. Nu moncor tina angin-angin luhureun jandela. Teu lila rokona dipikeun kana kaleng tampolong maksudna mah rek sare ngan teu dug sabab ngadenge anjing ti beulah wetan menirage. Disangkana ku Atma mamajarkeun teh kawin anjing cenah sabab bulan Sapar teh ya atuh. Harita ninca ka bulan Sapar di luar meni ngebrak caang bulanna tanggal 13 teh langit cekas bengras bentang baranang lir ting kertipna ting carelakna. Mega bodas ting arendak aya oge nu ngagulung siga gulungan haseup bodas. Hilibir-hilibir angin leutik ngahilibir nebak kana dangdaunan. Disada pating korosak, pating keresek. Sora jelema pating harewos. Tangkal awi ting gareret diadu jeung pada baturna. Lira jelema sora jelema ting harewos. Kakaraeun peuting harita mah para mitra kadenge sora manuk sirit uncuing ngelak. Pipireun Atma disada bada magrib kene teu lila kadenge sora lonok ting keureuleng siga nu ngalokan kana sora oge sora ciang-ciang jeung cari cangkas malah manuk korea asa hanap naker disada ti kaler kakidulkeun ngaliwat pisan kana suhunan imah Mang Atma. Harita teh para wargi anu harita Mang Atma keur ngajejentul sorangan di tengah imah sedeng pamajikanna jongjon ngaguhar kerek. Tayohna bakat tingku cape ti beurang ngetas barang gawe mangkaning eueuh nu mantuan pisan. Hoi nyaring kene dewek mah euy. Kasabrang ka Palembang baik mau kurupuk ka ditu. Badaraid ding badaraid. Atma ngadon ngahaukan koreak atuh anjing nu ngagogog di buruan. Jep anjing oge jempe. Sedeng anjing nu batur nama ti tadi rageg meuni rame. Samalah kadenge ku Atma aya nu babaung melewung sorana sumebar ka mana-mana. Jep anjing nu rageg ditumu ku sora manuk tuweuh siga nu maturan kana sora manuk sirit uncuing nu teu eureun-eureun ngelak di peupireun imah. Srek kuluprak ditepas sada sora nu srek-srekan tuluy ngaguluprak. Jep jempe deui paralak sada nu ngawuran kana kenteng imah Atma. Atuh korejat Atma nangtung ceg kana bedog. Tuluy ngalaan tulak panto kojengkang Atma katepas alak iri kaburuan. Tapi eueuh sasaha ari lain anjing mah keur depa dina golodo. Gorowok Atma gogorowok kananya bari ngajanteng dina bang barung. Saha nu ngawuran teh euy? Montong nyingsieunan si laing dikira dewek rek sieun. Dianggap dewek jelema borangan ponok bool sia. Saha si laing teh? Ka dieu sia wani madu hareupan jeung aing sia. Montong ngawuran sagala kawas bolon sia. Setan sia. Atma ngadon awong-awongan harita teh. Padahal tatangana saurang eueuh nu kaluar saurang urang acan. Malah tibada magrib kene geus jarempling teu kadenge nu batuk-batuk acan. Kurang ajar manusia ngadon ngawuran sagala. Lamun kadele cecentrungna disopak sia ku aing. Pokna deui bari ngoloyong asup ka imah. Kalawan pantona ditulakan deui ku ruyung. Cag bedog dituna dina luhur meja. Kakarage geliek diuk ujug-ujug hing disada sora awet ceurik terus inghak-inghakan bangun anu kanyanyerian. Harita teh atuh Atma curinghak disangka pamajikanana ngalinur atawa ngimpi. Kojengkang Atma ngalengkah tuluy ngagegero maesa. Para mitra sadaya pamajikanana nu ngajanteng di lawang kamar. Ngaso heula makmur para wargi. Makmur nami ses maesa makmur hapunten para mitra. Ngaso heula ngaso.
Pojengkang harita Mang Atma ngalengkah tuluy ngagegero makmur pamajikanana bari ngajanteng di lawang kamar. Mana? Ari maneh kunaon ngimpi? Aduh ingah-ingahakan kitu eta tuh molor teh maneh malabatan ti bangke teh. Cek Mang Atma tapi pamajikan majongjon morongko teu ngareret-reret acan. Gilak Mang Atma malik deui tuluy diuk bari nyarane kana bilik sisi lawang kamar. Cungung anjing kadenge babaung lamat naker. Muraikeun simpena peuting malah kadenge ku Mang Atma dipongpok imah. Ganeng sia kalong, ngadon babaung sia. Atma kawas teh hideng ngadon ngamek ka anjing dumeh babaung. Atuh jep anjing nu babaung jempe nu kadenge lintang ti sora sasatoan. Nu biasa liar ti peuting samalah bangkong jeung bancet geus mimiti di sarada. Heuleut sawatara menit Atma kadenge de sora awewe inghak-inghakan. Tapi harita majongjon diuk teu ngagegero di ka pamajikan. Tapi sangkaan Atma mah tetep pamajikanan ngimpi ceurik dumeh sarena ti branaker. Teu lila Atma ngorejat bangun reuwas ceg kana bedog nu ditunda dina meja. Samalah tuluy dilugas ceuli Atma meuni teu sirikna rancung. Bari lieuh keluar lieuh sabab atra pisan kadenge. Sora awewe ting jerit aya nu ceurik ngading diut. Matak ngahariwangkeun gerendeng Atma ngagerendeng jero dadana. Nasaha cenah nu ting jerit teh? Jeung aya nu ceurik sagala ngabamingik aya naonnya? Kira aku aya imah nu kahuruan mabatur teu kadenge ting corowok. Da biasa da lamun nu kahuruan atawa aya bangsat sok kalaluar kalawan raribut. Tapi imah jarempe teu kadenge nu tarurun. Aya nu paeh kitu atawa aya nu gering ribu. Moanya aya nu paeh make ting jerit kitu siga nu manggih ka sieun. Harna sada dipipir ayeuna mah. Ting jerit teh ai saha cenanya? Kitu dina gerentes hate Atma bari teu weleh culang cileung. Jempe sora awewe nu jejeritan disambung ku sora lalaki jeung barudak aduh-aduhan. Malah anu nyebut ampun-ampunan sagala. Geus kitu mah atuh para mitra timuru ceuk pikirna pasti Atma anu kaunggahan ku jelema jahat kasebut garong. Para mitra sadaya harita nu ampun-ampunan jeung tulung-tulungan. Ampun, tulung, ampun tobat, ampun tulung. Kitu kadenge para mitra ku Atma harita mata ketir pisan. Ngadenge nyebut ampun jeung tobat bari tulung-tulungan. Didinya mah Atma lah-lahan ngoloyong ka dapur bari bedogna di lagar. Atuh geus kitu mah kudu terak Atma ngalaan tulak panto. Sanggeus dibuka tuluy kaluar ngoreleng ka pipir bari mawa obor. Aneh kabina-bina ana diteang ka pipir eueuh jelema nu jejeritan eueuh naon ceuk paribasana eueuh laleur-laleur acan. Harita teh samalah nu jejeritan ge ayeuna mah jempe. Atuh pugu Atma ngarasa kaget nu lain heuheureyan. Tidinya koreleng leng ka hareup bari alak ilik tapi weleh dihareup ge eueuh sasaha. Samalah asa jempling. Geus sidik eueuh sasaha mah Atma ka imah deui jalan ti dapur. Kalacat ungah ka tengah imah ari asok obor nu geus dipareuman teh dituna sisi bilik. Kadenge sora awewe ngagegero ditepas. Mang Atma geus sare acan Mang Atma pokna meuni atrana keret tapi Atma teu nemalan. Malah ngajanteng bari mencerong kana panto hareup. Gero ti luar ngagegero deui samalah ku ayeuna make kaketrok sagala kana panto. Kalawan kadenge ku Atma make jeung inghak-inghakan. Mang Atma, tulungan Mang buka heula pantona Mang Atma bukakeun panto. Pokna geus kitu mah kakara Atma nanya ti jero bari ngadeuketan panto. Saha di luar? Kuring Mang, buka heula pantona. Duh cilaka Mang Atma kuring tulungan. Cek nu ti luar tuluy inghak-inghakan. Harita Atma geus ngarasa curiga ngan kulut terak we. Ngalasap adunan teu ngarasa curiga ngan kulut terak we ngalaan tulak panto. Adna berai dibuka jelegedeg ditepas anu make singsar babodas sirah bolenang tapi anu ngajanteng ditepas nongongan teu sidik kana beungeutna. Pok Atma ku Atma ditanya. Saha maneh? Kilek nu ditanya make singsar babodas ngareret meuni lalaunan. Ana breh lenyap geus kitu mah sanajan Atma kasebut wanian make ngalenyap sukuna ngaleper. Bibir ukur bisa calangap siga nu rek ngagorowok teu bisa pok. Si horeng si mana horeng para wargi ningali bebeungetan eta makhluk matak pika kilaeun.
bibir monyong panon buncelik semu sinaran ari rupa siga rupa awewe tapi kumisan cerwing paranyang celi rancung letik teu beda ti celi beurit porosot pakaian morosot ku maneh ngalumruk di hanap ana bres awak-awak pinu ku bulu-bulu jeung buntutan kumaha we beurit harita pakaian bodas nu ngalumruk teh dadak sakala jadi beurit mending ngagulung aya ratusna di sadaricit jung leungeun eta makhluk siga beurit ngajungjung sabeula tuluy nunjuk ka Atma geus kitu beurit sakitu lobana racang napuk kana awak Atma terus ngaregelan atuh puguh Atma gagara bagan teh sirikna ngabebeutkeun maneh kusabab ditapuk ku beurit beurit beungeut Atma ruksak caracan beus ku getih kaluar tina panon-panon kitu di awak caracan gubrag Atma ngagubrag di tepas terus aprek-aprekan gereleng kaditu gereleng kadieu tapi saurang getong beroning tatangana sanajan pamajikanana oge teu ngadengieun sabab Atma teu bisa cocorowokan ciri hieu eta makhluk seuri meni asa suka sia rasakeun ku maneh Atma tangmal santi kaula bongan sia telenges ka bina-bina kumaha nganiaya asuhan kaula sianya aya ratusna nu dikaniaya ku Andika tadi nu tinjor leuting kocak teh asuhan kaula diduru ku sia deuleu wayahna tarimakeun pangbalesan ti kaula pasti ke Andika bakal sumujud jeung dikaniaya bakal sawujud jeung dikaya ku Andika les eta makhluk teh sakiceup ngiles atuh beurit anu tas ngaruksak raga Atma ge eueuh harita Atma nepi ka hanteuna palastra dironom ku beurit aya ratusna beungeut Atma para wargi sadaya harita teh teu puguh rupana ceuli eueuh sabelah taksiran digegelan ku beurit para mitra ngaso heula ye nya ngaso heula ngaso kaum dangu manga urang teraskeun deui kira-kira pukul 1:30 meureun harita teh ti beulah kaler palebah kebon awi sora jelema ting harauk si horeng rona tiluan ngalider bari narakolan koh-koh ting kelentrung woi baraya ulah tali brateuing euy sarena euy tanghi ulah tali brateuing euy tanghi pok narona bari terus maju ka kidulkeun si horeng rona ting corowok ngabejaan ka masyarakat nyarek ulah talibra teuing dumeh rona ngadenge sora anjing menirageng ceuk timuruna pasti aya bangsa
kira-kira dua suhunan dari ka Imah Atma regrona arireun malah dariuk dina golodog Imah Batur terus ngawarangkong ngaler ngidul bari tingkal lepus udud daun kawung nu duaan sirahna make kerpus kupluk nutupan ceuli nu saurang di bulan ku anu leutik sabab karasa tiis maklum geus nyedak kawanci subuh ari katamah-tamah usum katiga Nil ari laing tadi kungsi milu moro beurit euy jeung Mang Atma cek saurang ronda nanya ka baturna katelah si Jendil matak diajakan ge ku si Oyo dek mah euy teu milu euy gila dek mah ku leurit teh dek mah tong warning ngeuleuh kieu cacak ku ngadenge sorana ge nyeri cicok gedak lumpat dek mah sieun sema si Jendil ari Mang kumaha milun teu ronda nanyakeun ka nu saurang lalaki tengah tubuh katelah Mang Isro eta ge diajakan malah disampeur ku Ki Atma Korea mang teh ongkohan keur karasa cangking ilai milu merenya iya riti imah mah kuring ini sebab sieun ku Mang Atma sedang Mang Atma teh lamun teu digugus sok bari amak atuh meureun Mang Isro ge apal merenya ka Mang Atma kumaha palakuanana adat pangadatan Mang Atma teu boleh sok hauk polotot dada ieu kadangkala sok nyabok kana barang dicitah tara digugu teh sanggeus batur tarun kalebak kuring mah gentak nyumput kana dapuran saliara geus kitu mah balenyeng we balik ka imah sabab ingat kana amanat nu jadi nini teu meunang mahala sasatoan samalah mencit hayam we kuring mah pantara teu meunang nya teu luas teh ongko halus we teu pipilueun mah barina ge nanaon ngadon mahala beurit cenah eta pakaya loba nu raruksa da kudu kumaha atuh ngakalanana disemprotan ge liang-liangna ku obat eueuh nu modal hiji-hiji acan malah lamun diganggu masuk tamah ngaruksak nu matak mang matara ngaganggu aya beurit kekelenengan mah di imah diantep we tara diganggu ongkohan mang mah keinget kana carita nu jadi bibi basa peuting mangkukna nu jadi bibi mang nyaritakeun perkara impian atuh cek Mang Isro harita teh jadi kapapanjangan ngadon ngawarangkong di golodog Imah Batur tah aya impian kieu masugana we pimilikeun mang ye cing-cing caritakeun mang sugana bisa eta lah dieta direka-reka jeung nu bisa dipecahkeun pokona malah wah atuh teh kode eta teh mang lah sugana atuh bisa tanya teh di ieu non teh dihitung lah kayak kuring rek diakurkeun jeung nu dina sio sugana kuring alus ku kulinciran menang milik tina nomor cek si Jendil geus mimiti si eta mah weureuna teh kana nomor impian-impian wae rek diakurkeun kana nomor dia lagi aya nu gelo ditanya nomor sabaraha kali baris kaluar poe isu ya Jendil ari lain kumaha karasana ngaraduit tina ladang ngabeca teh di kota teh euy cek Taslim barina teh ripuh we atuh euy teu sirikna bijil kesang tina mata-mata amakan ngahegap jabat cokor teu puguh rasakeunana lamun sagua di Pakasaban mah hayang pindah Pakasaban ngan hese nyangan pagaweana zaman ayeuna mah nu watak ripuh-ripuh ge paksakeun we tibatan teu usaha karena pasti anak pemajikan lewe kalaparan gitu tema si Jemin tadi karasa ripuh niar duit tina ngabeca ongko cek silai ngarasa ripuh niangan duit tesik nabijil kesang tina mata-mata amakan ngahegap tapi ari geus menang duit kalah dipake meuli kanu kitu kana nomor bari ngabulasin deui cing atuh lah sok ngalilieur maneh hirup teh Jendil tibatan dibelikeun kana nomor bari medok medok we maneh teh lah elehan belikeun anggur kana beas jeung sameleun heug didahar ku anak pamajikan kapan katarima ngeunah karasana ngageleser kana tikoro atuh samalala seunah meureun tapi hampura lain dewek ngewa ka ilaing ye mangan karunya dek mah ka ilaing kadang usaha dugulu pet nyawa ari geus beunang rezeki dipake pasang nomor cing dewek rek nanya ka ilaing ayeuna geus sabaraha kali ilaing meunang tina nomor jeung geus boga naon atuh para mitra Mang Taslim nanya kasih Jendil ngaso heula ngaso
masalah nu aya patula patali jeung ngadu para wargi sadaya memang ngadu mah nu sebut ngadu mah hukumna ge haram para wargi sing sakur nu bisa nyingkahan tina ngadu alhamdulillah baris kaing pahala urang ulah kabawa ku sakaba-kaba cenah kitu janten ku ayana kitu saena di mana urang biasa nyingkahan dina soal ngadu insyaallah urang baris menang pahala model ngadu masang nomor jeung sajabina sampai ngadu mangadu hukumna ge jelas para mitra mangga bahan lenyepaneun urang sadaya dan memang leres daripada urang boga duit 5.000 balikeun kana nomor bari can puguh kasih si kagigirna kitu can puguh beunang coba lamun eta duit 5.000 balikeun beas ku urang atuh cenah balikeun deungeuna balikeun sameleun ngariung jeung anak pamajikan para wargi sadaya aduh alhamdulillah teu rabat tuh Irele cenah kitu teh. Teu para mitra alhamdulillah. Seha atuh sama lamun lada teh mah. Dahar jeung lauk asin urang mah pantar kitu naon deui atuh. Tong hayang ngalamun alulu apa antar kitu we urang mah ngalamun da para wargi. Ai kanikmatan mah para mitra. Duh. Teu di dahar bistik, teu di dahar lauk asin, sami wae kanikmatan mah. Sami wae kanikmatan mah kitu. Nu mawi nu maha kawasa mah aduh di dieu maha welas mah asih teh para wargi sugan anu dahar bistik mangunahna teh beda cenah kitu teh kanikmatan teh jeung dahar lauk asin sami rasa kanikmatan mah pangararawas kitu janten ai soal kanikmatan mah teu diukur kudu di daharna para wargi nu mawi keur kaayaan urang kumaha dina harita sok sanajan dahar bistik ya para wargi dibawal-bawal ai urangna keur gering bari nyeri huntu mana atuh rek ngeunah dahar bistik jaban nyeri huntu aduh tong boro bade pae ngadahar dipake nginum ge kan nyeri cenah kitu ieu dipae nyapek sadiakeun bistik wah mangkaning cenah ieu mah ieu tibon ieu cenah tibon teh bistik pangraos-raosna para wargi sadaya nu dialana ge tina daging nu pangsae-saena kitu mangkaning agung wah eta sugan mah para wargi nah atuh da teu aya kanikmatan teh geura keur dina kaayaan sehat dahar karo uyah ge ceuk paribasana ngeunah we nu aya dahar jeung sambal goang ge seuhah we nah para wargi sadaya nu mawi jaga kesehatan bari urang mudah-mudahan salamina kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala tadi masalah soal main nyangakeun para wargi da keterangan lagi jelas eta mah nyangakeun we ka para mitra sadaya mudah-mudahan urang janten jalmi nu kenging hidayah di mantena dipasain pituduh kitu tah ulah maneh montong ngadu sia cenah kitu sedang ngempan sadayana ge pituduh mah aya montong ngadu cenah tapi sok maksa kitu mangga urang teraskeun deui dongeng judulna nyaeta Beurit Bodas. Harita Mang Taslim nanya kasih jendil tina perkara urusan main geus menang sabaraha cenah atuh si jendil nyarit boro-boro rajin ngalaman menang 2 kali hari medokna geus sabaraha kali si lain nyoteung teu kahitung elehna mah nyaan kawas nu leuwih ila mah jendil hari panyana dewek mah lain sok meuli nomor teh geus kabeuli sawah atau pamajikan lain geus reuncem ku perhiasan Taslim seuring ngahehe sedang Mang Isro mah nyerengeh teu lemek teu nyare da jeung sanyana dipikir-pikir mah lewek teh kawas nu lieur lah beh ditueun ti lieur ongko duit teh diarah ku dewek ari geus meunang ngadon dikalautkeun najis ayeuna mah moal rek kituan deui lah kumaha nyamun eureun we kitu mulia nomor teh si jendil nanya ka Mang Isro ya nya make nanyakeun ka dewek sia keur dewek mah nyarek moal nitah moal kumaha karep lain meunang tara dewek tara mere ka dewek menang geus lain tara mere eleh tara digantian ku dewek atuh teh Mang Isro ngan lamun si lain hayang mecakan jadi Tarsan kota teu naon rek dituluykeun ge pokna bari heureuy majarkeun jadi Tarsan cenah moal imong lah geus karasa ku deui kuring sabalah ngarasa dosa we sok ngabohong ka pamajikan puguh-puguh menang duit 2000 majarkeun menang 1000 padahal 1000 mah diselapkeun di salah-salah kopea diselapkeun sotenan deui duit teh ieu naon tapi bawa nomor gitu cek si jendil jadi sadar ayeuna mah kana kalakuanana geus kitu mah jep jarempe saurang ge eueuh nu ngaromong deui ngadonting jarentul keneh dina golodog bari diharudum ku sarung sabab hawa karasa beuki tiis tapi teh sakumaha lila pok si jendil ngomong ayeuna mah ngalegot nanyakeun kana urusan impian harinya Mang nangimpi naon cenah Mang teh waktosna ka Bujeng Seep
duwi ka dieu heula para wargi kaum dangu carios nyambung nuju dueuna nyaeta beurit bodas. Insyaallah enjing urang teraskeun deui para mitranya. Insyaallah enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-8. Ayeuna mah bagian ka-8 urang cekapkeun duwi ka dieu mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.